Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sadayana, langkung dipayun mangga urang sami-sami nyanggakeun puji sareng syukur ka Allah anu parantos masihan kasehatan ka urang sadayana. Tiasa ngeriung ngempel dina ieu acara. Sareng teu hilap oge shalawat sareng salam mangga urang limpah curahkeun ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salajengna simkuring Alfiah sareng Abi Hasya. abdi janten pamawa acara dinten ayeuna nyaeta acara 17 Agustusan. Salajengna ieu susunan acara 17 Agustusan. Anu kahiji bubuka, anu kadua maca ayat suci Al-Qur'an, anu katilu sambutan mudir, anu kaopat lomba 17 Agustus nyaeta balap dahar kerupuk, tarik tambang, estafet cai, balap kelereng, balap karung. 5. Pengumuman juara, 6. Penutupan. Ayeuna urang teraskeun maca ayat suci Al-Qur'an anu bade dibacakeun ku Sabrina. Lajeng acara katilu sambutan mudir MTS, lajeng acara lomba-lomba, lajeng kana acara salajengna nyaeta pengumuman juara. Teu karaos urang atos di panghujung acara. Hatur nuhun para hadirin anu atos hadir di ieu acara. Sakitu wae, hapunten bilih aya kalepatan boh tinu bahasa atanapi dinu perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.